Guru, coba orang ya geus lulus encan ya ilmu napak cai ki guru minta sarana ki guru apa geus lolos ya ilmu hamba ki guru. Ilmu maneh tamat, tapi itu nyampurnakeun ilmu maneh kudu boga syarat. Syarat naon guru? Gampang, tinggal fotokopi KTP, akte kelahiran, dan surat nikah. Lain guru nek nyin kartu keluarga ta nyampurnakeun ilmu eta syarat guru. Kabanyo lain goblok. Ampura guru. Syarat tuh bener naon guru? Ulang ngabodor bae guru ya. Sok merodel. Syaratna gampang, tapi hese. Gampang tapi hese naon guru? Anu pertama, maneh kudu ngahesan 25 parawan. Jeung nu kadua, maneh kudu maehan 25 pria. Alias laki, tapi mah bencong dianya. Siap guru, ari eta kahayang guru masyaratna. Nu penting abdi tiasa napak cai guru. Laksanakeun. Pakai kampak sakti siata. Siap guru. Bajah dia ulang ngedodok bae, mabur. Oke guru. Siap gaskeun guru. Kumacaran aingnya supaya ngadatangkeun jelema ka dieu ya. Haha, aing boga ide. Aing kudu nyebarkeun isu ya di dieu bahwa aya pusaka keramat. Pasti jelema pada datang ka dieu nya. Kumaha carana nya ieu aing supaya hayang menangkeun pusaka nu aya di hutan larangan. Rame na eta di hutan larangan aya pusaka anu teu bisa aya nu nyokot. Nu bisa nyokot eta pusaka bakal sakti nu nanding kumaha carana nya ke. Kumaha aing aya ide. Ned. Si eta celi digigir dianya nawalan ke aingnya dianya tak celi kudu dikorek pakai linggis ku aing geranya celi dia kiri ngalamun bae dia naon sih Enak, mak ya arek piknik mak, bisa witinya, mak. bawa sesaka mos bawa ka di bulan Ayo teman, mak. Cocok, mak, ya. Bukan baju-baju. geus kumaha dia be lamun ngojok tarek naon geus kumaha dia be Ira. isukan Suka? heeh Siap. segera ku dia teh jangan si sarwiti teh si sarwoto tak kabeh geus segera Mak, ayo temannya. geus segera budak piknik aing neangan pusaka ante kaciri tah ku batur geus mending aing ngamodalan darah ria budak geus Kebeneran tah. Ayo si Denok. Capek-capek entar Mas Sarwiti lah. Denok. si mau Karena serangan baik. iya keur ngalamun kubu nan sia senarina di dieu Lain aing boga amanat ye nya. Kan sia Bang sampaikan ke Sarwiti. amanat naon lain sekalian be bejakeun ke si Sarwiti sekalian mojok biasan mojok lain Kudu sampai aing nyeri cangkeng. Geus kandung kebo. ih jahat ajuna eta jeung saha eta selingkuh eta akhirnya dibejakeun ku aing teh eta si Sarwiti beh kudu ku aing teh
Bro, amanat naon? Ya amanat emak isukan cina ada piknik. Bejaan sarwiti ya. Ya ini lu. Kudu milu ya aing ya eta si emak teh ngajak-ngajak aing he. Aing milu minumnya aja nih. Yes, aing pokona menek popotoan ajunet, aing hidup pokona menek bebeakan popotoan. Ditelak-telak eta menggoda oge he. Denok. Kebal aing harudang jadi deket sedena. Oh ya ajunet. Hah? Enggak sakit doang. Heeh, sakitu doang. Sampaikeun ya. Siap, kita itu mabur, kita sampaikan. Ya. Beneran. Arek tadi tuh lah. Oh, kesir itu mabur. Jelas. Is. Si anja, jadi lagi mana eta anja. Enggak, menggelaan. Woi, ngelamun bae dia. Cicing, buku aing keur galau henyan. Galau bae subuh-subuh. Tanya ya aing parang sahirup kangres anaknya. Dia ulah ngalamun bae, fotok aing lagi ngalamun bae. Pinter. Aing karang adenge, fotok ngalamun kuat sampai bae. Ngalamunna memuyung ieu. Paeh nama di buncit ku aing. Doon dia dongnya ngomong mah. Tin. Eta sama si Sukro, sakit kan? Geus, ari dia ka mana eta? Atuh aing kekiin si Durik, atuh aing beracir. Dia megih aing nangtung. Aku aing geuning nangtung. Atuh kita kacir cekih aing. Atuh bisi bae. Itu kan sini ngalimpatan. Kan si Aneng ngos-ngosan dong oleh situ. Ayah berita penting dia bikin. Berita naon? Ih, kalau komentar ya karena si Junet dia nek piknik kuat ngajak-ngajak aing dia tin. Bah, urang kudu ilu ulah sampai ketinggalan. Ih, heueuh nya kira naon? Isukan ngadenge mah eta aing cenah dia eta na piknikna. Aing ada anak amanah. Itu aing kudu duit. Inget di mana dia? Aku aing ngintip. Ari. Ih, oh dia orangan masuk ngintipnya. Untung tebing titan teh mata. Iya, aing. Lu urang. Duit mah. Geus aing ke dibayaran. Anta budak rame-rame ro. Ini. Wah, ada kemana ada dia yo? Iya, dia tincuy, kepo amat dia yo. Kepo dia. Hai, ulah semprot ke koma. Masa. Sungguh dari baru lain padot amat rok. Udah, dia mau diajak aing dia. Aja kemana? Ih, ayah dia. Naik pol dia piknik. Kemana? Si Denok belajar tuh. Aku aing gak nyawa si Denok dia. Asik. Oh, Jaya. Woi, Ira. Isukan. Bagus. Yes. Oh, ini dia. Akhirnya orang bisa piknik bareng. Dari mana? Tuh aing nyawa si Neneng. Perasaan aing tengah bajan si eta. Steuing, disuruh mikiran eta. Orang bisa piknik duaan. Dia teh kan itu dua anjing bangkong. Itu bae. Dia ndeleukeun naon? Ish. Hei. Teo bro, tambah semangat lah ya, Mas. Kamana ya ajunet dia? Oh batang hirung-hirung na acan teh nyaho kerindu gitulah. Siti, Naon ya Denok? man sia? Geus diube. Ngalamun si Junet. Sok nyaho bae. Ih, kamana ajunetnya senariun bae ya mah. Tuh ngapel-ngapel ya. Sia keur head meureun jadi nasi Junet sawah turun ulin. Gimana? Atuh pugus sia bobogohan kumaha bae. Atuh kumaha aja biasa bae bobogohannya kumaha na tunjelan. Paling ge mojok aing dibeuti kirai. Heeh, eta mah. Lain tadi si Junet nyamperkeun aing. Oh, berarti ajunet dekat dia pantesan horeung ke tempat dia nya. Ih, lain bukan aing ngambil jam piknik. Oh, dia nek piknik duaan jeung ajunetnya. Ih, dia ieu curigaan bae. Lain, tadi Ajunet talatang karena aing si emak ngajak piknik ke tempat terlarang. Hah? Pang dengan aing mah eta di dinya temen teu salah aya jurig. Naon teh nya kampak teh? Baku. Beneran. Geus tenang, aya tawangna ieu ulah sieun. Siap, ira kan itu na. Isukan urang. Ih, paja aing kiwari. Itu doang lah sia ka dieu, nek ngabejan eta doang.
Ente aing bari nek mentah dahar kayaknya dia lapar aing. Ih, ngadon. Angges hayu urang dahar. Jeung anak buyur, ang dahar kuat. Kamu teh ke mana ya? Urang kudu asup ka dieu. Ieu hutan larangan ieu geus sepi ieu. Urang kudu asup ka dieu. Serem amat mah terang sama. Sudah loba ngomong. Teuing serem ge, yang penting mah urang bisa mesra-mesraan. Sia mah ya. Ih, naon tadi ya budak? Milu neneng mah. Mata macam aja. Milu budak milu. Eta nyaho ti mana, Net? Barudak. Artinya Oma. Jangan tenaun. Si Markoneng mah riweuh. Emang pas eta mah riweuh. Riweuh. Kitu bae. Bae ka Neneng. Nyaho ti mana Koneng? Ih, kamari Neneng ngintip si eta tah, si Denok. Ai, ngintip panoreng. Ah kitu. Heeh, geus mah aja. Ya geus aya di dieu. Geus awas dia nya. Lamun pas sini ku aing di ngol mah paling saeutik. Ada serem amat dia sieun teh Neng. Meuceuh dia awas lamun dia kaburus Neneng. Mun saeutik mah paling ge. Paling aya kebaran di Neneng. Iya serem amat mah. Cicing ngomong baik. Iya. Aing. Kemana yuk mah? Cicing keturunan mah cicing. Tah. Mangsa aing. Nang kuat kudu nama. Bangsa aing tah kudu beunang ku aing. Sabar. Biar kemari lu henteu. Ilu mah. Ilu kamieun ku ajunet. Pada sini disarwi teh Net. Sarwi teh mah. Tah. Aku menang. Kira ulah halaliu bedak dia mah hayang ngilu ongkos. Tuturkan aing ya. Aduh. Ajunet Baik sia Denok. Baik kunaon eta si Denok kunaon? Tah kasarimpug ih. Alhamdulillah menang. Awak gede kasarimpug ya mah. Ngas maja ya, capek di dia bae ya Ned. Ned nyentai di dia ya Ned. Iya, Mak. Oh, tadi dinya tah. Tah. Rada. Heeh, geus geura di dia bae ya. Geus geura ulah gara Ned, Ned, geura tadi di nyentai Ned. Geus geura, tah si Denok ditanya ka eta tah. Awadan heula mah. Aya, Berat perawannya. Kono mijina merang daet. Aduh, tah seprajuan hijina mah. Beunang ku aing. Neng, lempeng Cen. Lempeng selempeng cinta Neneng sama Aa. Oh, lu bener. Heh, gara rianya. Dia Neneng ulah sama godaan Ajunet. Si Neneng. Neneng dianya. Lupa tiba ae si Boneng Markoneng sama kuna Neneng.
bulan. Ih, eta budak bobogohan pasti nih banyak. Ih, bismeje dia menjomblo, mau yonanan barang. Emang dia bukan kebogoh? Ente sih aing geja jomblo. Dari orang ngomong-ngomong jomblo bedak. Aing gesarua jomblo. Ih, dia mata dina. Boneng, anak kuari dia ulah ngaganggu deui si Junet. Si Junet eta boga sesarwiti. Ayekon. Dia atuh kan neneng bogoh kana Junet mah. Geus janji ongko dia pan ka aing. Mak, diberi kesempatan neneng mas supaya bisa ngadepin cinta abang. Bejeh ti semet kuari dia ulah ngaganggu deui si Junet. Titik. Tega mak Menangis. teh ka mana eta si Boneng ha? Neng, woi, kemana sih ya? Mak, si Neneng kemana tak? Nyaho ka mana boas sabodo ama si eta kege balik deui. Deuleukeun bae kadinya. Mak, kumaha si Neneng bisa nyasar ke ai. Wah, mejeh deuleukeun bae si Boneng itu tuh dia geura dahar tuh budak keur nadahaun tuh. Geus burung nek dahar. Dianya. Woi, dararia, di heulaan kolot teh ngaluh. Lapar. Masih ayam. Mahal menta. Hop, Akhirnya tuh. Jakob gitu lah, dia mak di kawalan aman aduh sok tahu amat Iya, korban pertama aingnya. Dunang oge ku aing dianya. Iya korban aing pertama ya. tolong mah Merah koyo oge. aduh maafun ampun Dunang oge dia poinnya. Ya. Dunang poin. Dunang poin. Uji korban. sore ieu horengan geus wancina aing kudu tatapa ieu nya mejeh budak anteng di ditutup aing rek tatapa heula Dong sapi. Mak kemana kak? Mak kemana? mejeh cicing aya urusan jagaan budak awas bisila leungit ta anak jelema di dinya tah tungguan di dinya geus ulang ngingilan wes tanya urusan kolot balik Asma nu ada mak. Woi, si Neneng kebalik-balik kumaha ieu hai siaran. Teuing lah geus teuing ti iseul cetak. Iya mah batu bisi nyasar. Sore ya kemas kayaknya. Udah tangan. Oh, geus hayu ge. Jalan yuk. Yuk. Geus geus. Ya aji nu geus di bae. Yuk dirinya urang pojok. Aku sih neneng karunya. Sore iya. Tele film Korea. Ih, kumaha yeuh ge. Geus duaan bae dia tah di Cileno. Geus hayu ya deh rok. Pojok lu ngaganggu. Nilai? Oh. Kira jam OTW. Fotonya. Kurang mesraan gede dia mah nya. Oh lah mending di dia lah daripada kali itu nih Neneng jelas. Terus buang kacang dari di dia. Lucu aja sih ya. Ih kan itu kabur. Haliwu. Mana di jalanan?
Nah, tadi mesinnya lewat dia, lewat nama. Oh, maju ayo burung. Tuh kan air duda keren. Ih, dia mama tapi dudaeun merok. Lumayan. Mangsa aing curop. Roger dong ayo mah ya. Tapi gini dong ngarangga eta. Kemana sih neneknya? Nyaho aing liur, kemana neneknya? Disurang neneknya mencar bae dia ka ditu, aing ka dinya tanya. Oh, hadir segitu tadi saya. Neng! Neng! Neneng! Neng! Neng! Neneng! Neng, ih kemana sih neneknya? Tuh bae di tiangannya. Neng, ih kemana sih neneng? Mana sih neneknya? Pak, udah penting aing siap. Udah penting aing siap, tolong. 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 Beliin nanti aing jangan kawin. Ampun, ampun, aing jangan kawin, aing jangan kawin. Baik Lo ya Pak. aing. Ih, Tin. Tin. Hiji deui ja. Tolong. Tolong. Tenang Pai. Ampun. 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 Tenang Pai. Ampun. Ampun, tolong bayar lagi. Aing mina-mina mojok sarwi sikap balik bisa tak. Aduh, Nah, balik ke serangan. Kemana si Sarwitina? balik kudu mah suruh ngoyos ku indungna. Lain baru udah kamarana can datang bae ya. Nyawa jauh ya, nanti siar niar Yuk, ada burung rancangan yuk. Yuk, yuk. Main aduan teh mah. Yuk. Sikitnah kayak sarwiti mamarahan kayak deui. Neng! Deno! Gede. Neng! Di mana euy? Di mana, woi? Eueuh. Nyawa. Deno! Neneng. Neng! Kemana budaknya? Kalau patanangan duit ya. Ih. Nyai, neki heulanya. Ih, dia parak dia deket jeung aing doang sengki. Oh, gerak itu tuh. Heulanya. Tekuat yuk, aduh. Kemana nya kebelah amat yuk. Cincin batu naon. Ayo, aing baru udah kamarana ieu nya di tangan bae ku aing. Wong budak leutik bae. Beuh. Mangsa aing ye. Nyamperkeun oge ya mangsa aingnya. Garas kowe. Saha maneh? Di mana? Mangsa aing ye. Tolong! Mangsa aing da ye. Gandeng dia udah ngomong dah ya. Tinggal ke tempat lain. Ampun. Baik. Sadar. Ih. Kabur. Naon dia ikut campur urusan aing, ha? Eling atuh sadar istighfar. Beuh, aing kudu nyalamatkeun kemah. Di mana ieu nya kemahna? Di ditu tuh doangna mah. Waduh.
jalan bro kemah. Mana hutan terlarangnya? Yang di belah mana itu mana? Serem-serem nama doang aja, doang aja. Mang, bukan mah di mana mang? Tuh, belah itu tuh. Oh, non mang. Oh. Tadi tebenang, iya ya kau yang kudu benang. Mana di yang kamar? Wih, mana orang dia? Mutilasi kau ini. Aduh, Rok. Aing karena datang di studio jelema di. Alhamdulillah bae yang tebenang ya. Aduh. Jadi ya bro, di mana bae? Ih, tenan ayo gua yang iker panggil. Meh bae pae. Nanti ngomong-ngomong bae. Aing tadi di budak-budak kucing mau kampak. Hah? Meh bae pae. Sarua aing ge, meh beungeut aing di kampak eta ku jelema. Ih, laju budak kemarin aja nya. Badeng-badeng. Bandeng di paehan tadi mau kampak, Rok. Saya orang serius. Kamu serius? Enak ya. Aing nyawa tempat babaturan dari disekap. Hari dia saha? Aing adina nu boga kampak teh. Oh, pan beda amat. Nu itu mah beda adonan, mantang sifat gak ada akhlak. Lepangkeun atuh. Ih, meja. Ih, kabur paeh budak tuh gerak ayo. Waduh, oi. Ngan dari nyawa tempatna. Aing. Atuh ayo, tuturkeun aing. Enggak engke. Kumaha ieu? Tulungannya, lepaskan ya. Lepaskan ya. Lepaskan. Mama, tolong. Aing dumpae, aing can kawin, woi. Kawin ya, kawin bae. Aing kawin heula. Mama, tolong. Beuh, nu mana heula koe ieu nya. Kira-kira igana koe nu rada lintu kong koe nu tengah ya kudu nama ye. Tilu jelema ye pas oge ye nya. Karena 25 bikang aing seberposa. Kuari aing sempurna. Boga ilmu napak cai. Din, urang nek diproposa ieu. Gandeng dia gandeng. Saheula ye koe ye. Gandeng dia Sarminah ngeganggu aing bae dia. Ya, dek naon ilmu nu kitu diingu. Wajah dia loba batur bae ayo. Nan dia kadari yang nganter ke nyawa dia, ha? Hengan lawanan bisa orang duaan mah yuk. Bisa orang. Ayo. Wajah dia ulah loba ngomong dia. Jangan ajar. Benang ko aing. Ah, dia lain. Naon aing nu beunang lagi yo. Tuh, benang beungeut aku aing. Mantap. Benar Nadia. Aduh. Kuat. Nadia mana? Kuat dia. Bawa kana. Kurang tembi teh. Paeh dia aku aing. Ajar woi, ajar. Ajar. Terus ajar. Ajar. Geran woi, ajar. Ngilmu teu endah sobat benya Matakan dia teh. Nanti dia geus loba ngabunuh jelema nya. oh ban Ayo orang laporin ke polisi. ayo laporan ayo laporkan Oh, geus oke lah. Maju, geus kieu mah insaf. Kasih lamun teu insaf, laporkan ku aing. nyata siap kayak Awas. pasti bakalan tobat Awas ah. untung dia nolongan Ayo. Lamun teu mah, wah, ku aing mau bere ampun. Ayo baik
Alah menang musibah. Ciao. Senang ya ieu mah. Aing atau balau. Aing leuleus. Kita berat-berat teuing deui nya. Ya, cokot-cokot nang nih. Beh. Atau Sebenarnya ulah isu-isu pusaka deui di dieu. Mari tobatnya. Oke, siap.